mimman iftara 'ala Allahi kadziba lain nanyakeun saha anu leuwih zalim lain sebab anu leuwih zalim dia ditanyakeun ge moal aya eueuh hiji jelema anu leuwih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba tibatan jelema anu nyieun kabohongan ka Gusti Allah ngabohongkeun ka Gusti Allah majar teh aya pangeran salian ti Allah eta tanu panggede-gedeuna jelema zalim lamun hayang nyaho jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu dijieunna ku Allah tapi nyembahna lain ka Allah pangzalimna sakali deui abe kadenge kucil sia jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu dijieun ku Allah tapi nyembahna ka bayu ka kayu tapi nyembahna ka batu eta nu pangzalimna nyembah ka kayu ka batu bahkan geus jelas aya deui nu nyembah ka jabatan eta jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu boga sesembahana jabatan nu pangzalim-zalimna mah jelema nu boga sesembahanana teh harta memeh hudang geus ngitung duit memeh hudang heh nyana mah nyana ye mun keur hees dibere duit dihitung bari peureum eta jelema tolol eta komo hudang mah kan kulator geus hareup geus poho ka salat poho ka zakat poho ka sagala rupa eta kan nu pangzalim-zalim nama jelema nu mangeranan salian Allah boga tekadna ge urang lamun teu boga ijazah mah teu hese dahar maca dua kalimat syahadat ya emang ijazah nu mere dahar tuh urang lamun teu boga jabatan mah teu kumaha jabatan pake tatanggelan ku manehanana jabatan cing tahta pake tatanggelan eta mun hayang nyaho ka jelema nu pangzalim-zalimna tah jelema anu diciptakeun ku Allah nyembah lain ka Allah nyembahna ka patung nyembahna ka kayu nyembahna ka batu nyembahna ka jabatan nyembahna ka harta nyembah ka salian ti Allah boga rarasaan bahwa eta teh boga kakuatan rarasaan teh harta boga kakuatan rarasaan teh dunia boga kakuatan rarasaan teh jabatan boga kakuatan asa aing sagala rupana boga kekuatan patung boga kekuatan harta ka keris keris ieu mah mantak di pandian bae gua teu meunang sambarangan ieu mandianna ge kudu tanggal 12 bulan Mulud bae jeung di pandian ge kudu make endog 7 rupa endog masyaallah karim haju di huutan saeutik make kembang 7 rupa kembang haju pandianna ge ieu mah kudu sareupna teu meunang sambarangan teu meunang kadeuleuan ku sasaha jeung kudu sataranjang mandianana ge teu meunang make pakaian ya Allah ya Rabbi atuh saya jurig dah hayang kos kitu kumaha atuh teh da kos kitu percaya bahkan anu percaya ka cincin sagala lain sambarangan jeung cincin ieu pernah dicoba aya awewe ditanya aju teu daekeun nembala belum tahu dia sekali dia nanya tedek nembalan ge 3 kali ini sama jauh utama ka 3 kali tedek nembalan kenapa diketrokeun jaga bener-bener eta mengudag-udag lain alaga masyaallah diudag terus sama cincin manjur jasa parah jasa lawu layang jauh cak Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah faman azamu mal aya jelema nu leuwih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba tibatan jelema anu ngabohongkeun ka Allah pajar teh aya pangeran salian ti Allah padahal mah pangeran teh panu nyieun langit bumi katut eusina Allah lah anu urang kuari dihirupan ku Allah sakedeung deui urang di maotan ku Allah bakal menghadap ka Gusti Allah kunaon nyieun sesembahan salian ti Allah patung, kayu, batu, dunia, jabatan, cincin, segala keris dan lain sebagainya.
cenah kiai aya tapan para wali mau keris. Hayu kumaha? Lain neangan kerisna datang sorangan. Henteu percaya ka keris. Sakumaha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam diberi tongkat. Emang hayang Kangjeng Nabi? Henteu. Diberi tongkat sebagai tanda kewalian. Kangjeng Nabi Musa sebagai tanda kerasulan. Sebab di dialah engke bakal timbul wahyu-wahyu Allah. Kumaha sakahayang? Ti Allah. Apa percaya kana tongkat? Henteu ka Allah. Jadi orang kuari lamun boga keris kos masalah. Ngan gosok di pandian. Kalau di pandian atuh keris di pandian aya numpukan teu mandi. Teu kira-kira. Masya Allah. Tah ulah, geus bagus banget ulah. Geus bagus banget ulah kos kitu kos. Aing tapa cenah teh waduh di kuburan eta ngarep-ngarep datang keris teu datang keneh bae. Sugan aya batu atuh nu ragag jaeuh. Heran aing padahal geus 40 pepodul peuting sugan aya batu atuh bebeja ka urang tek ragag gitu batu badai gitu. Langsung ka huluna habek. Padahal napaan nu kos kitu. Tapa mah lain kos kitu, tapa mah ye. Nu tadina urang can ngaji teu daek salat barang ngaji urang tapa hasil tapa urang jadi daek salat eta hasil tapa tanggal nu tadina urang teu daek berjamaah hasil ngaji tapa 2 jam tapa teh diuk kitu keur tapa ngaranna itu bari ngawudukeun tadi saya teh tah hasil tapa na teh haju hayang berjamaah eta tapa nu hebat. Anu tadina urang teu hayang sedekah barang mantes tapa daek sedekah. Nu tadina urang takabur barang urang ngaji jadi tawadu. Eta hasil tapa ngaranna. Terus kabelah dieuna cenah bejana Kangjeng Nabi mah luhur teuing meureun nyarita Kangjeng Nabi mah para wali we atuh ieu teu penting teh mentang mata nya mah tarasare tafakur ibadah ka Gusti Allah aing nurutan ti penting teh salat atau maca sholawat eta hasil ngaji aya hasil kana kos ieu mah lain keur mondok mah tawadu barang jadi kiai takabur geus bisa ditanya ku masyarakat tadi nama aja keur susah mah nya teh tawadu barang boga mobil kacana ge nutup nya hideung nih kacana Masya Allah karim jadi berubah barang jadi kiai teh tadi nama kerja norekat mah itu jelema teh buat tawadu barang norekat kuari teh jadi takabur. Kok jadi kos gitu sih? Tadi nama kerja norekat mah itu bagus jelema teh. Tapi kuarina, aing liwat terek nanya, ya ahli Allah ya. Ya, saya mun hayang nyawa kawali ya aing ya. Cek masyarakat pun jadi tolol gitu ya. Tuh, jadi berubah orang tata ibu hese. Kuduna makan hai torekat mah ulah nyaritakeun bisa hiberna ulah nyaritakeun nyaho ka alam gaibna ulah nyaritakeun soal kos kituna berubah jadi hebat ibadahna berubah jadi bager tiis eta kan mun aya di lembur kehadiran manehanana tiis eta bener-bener ahli thariqah ahli Allah tapi lamun kehadiran seseorang kemudian hareudang jeung ieu ribut jeung ieu boga masalah atuh lain ahli Allah nu kos kitu mah ahli nafsu mah tinggal dicirikan gitu bae tah. Ayo di lembur bah zikirna ge moal di wadenge ka mana-mana. La ilaha illallah. Woi. Ieu mah guru tarekat mana yang dirantai tuh. Ieu kan cenah zikir atuh zikir teh sia bae heulana ulah ngajakan batur ieu tah tetangga aing jadi huntu goblok. Zikir mah zikir bae kudu kitu. Ja abuya kurang kumaha luhurna ja teu kadengekeun aya fitnah. Ja aba ucu dicaringin kurang kumaha luhurna ja teu ngade aya fitnah. Tuh, ja kiai anu di Garut ajigan imam ja biasa bae. Kunaon kuari ahli tarekat jadi fitnah pagandengan ku zikir. Heuh, eta tangga nu kieu bae ngomongna. Aing masal malam Jumat baca nyilip kiai. Zikir buaneng atuh milu bae teu hayang aing
jelema ge jakos kitu cenah. Ieu atuh mamang meureun nu salah. Nyana nu salah. Geus ku aing mah geus lamun ke malam Jumat zikir teh mah golok je pana jeung kieu atuh. Fitnah ngaranna teh. Lalaunan bae sih zikir ulah suka denge ku batur. Matak naon lalaunan? Kan kita tetangga teh kaget. Itu si naon teh haharewosan gitunya. Minimal kan nyana nempo di jandela. Jadi ai gandeng mah kan greget batur. Ai kitu mah haharewosan kan aing penasaran naon nu diwirid sih kan gitu kan. Nyana ke nurutan di imah. Tanyakan ku pamajikan, "Kak, eta naon?" "Jaki kituan." Tetep baik lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah, lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah. DPR lantaran kuari nu nyekel tahta DPR lain ahlina encan marejehna jadi DPR, jadi fitnah di masyarakat. Bae lama udah jadi DPR teh rapi komo petilu mah beuh kan ngaraji ka dieu ka Abah zaman Haji Said almarhum, zaman Abah Haji Suud di dieu. Paminggu teh DPR teh marake kopiah, marake batik, mawa kitab DPR petilu. Bu di Tangerang lamun aya petilu teu make kopiah dicerekan ku nya. Ini partai Islam, bari ngebohong-ngebohong. Jangan makan sedep kan. Kuari mah DPR teh ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tuh kan. Ieu mah keur carita mangga bae teh mah haknya. Ngan deuk kumaha percayana urang ka DPR. Sebab dicekel lain ku ahlina. Eta keur carita di negara. Terus kaluhurna sabodo sia teh mah terusna aing mah ngantos doang. Ieu kuari agama dicekel lain ku ahlina. Atuh bal beres. Kuari toriko lain dicekel ku ahlina. Toriko mah urusanna gaib. Batin, ulah kudu disebar-sebar. Engke jelema nanyakeun sorangan. Lain disebarkeun. Marilah kita ijazah tariqah kubro kubro tariqah kubro aju nu ngomongna setuk tariqah kubro sararia jasa tuh kudu tariqah mah langkahnya na bertariqah ucapannya na bertariqah pagaweannya na bertariqah. Sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, teu kudu dicaritakeun jeung lain kos kitu toriko mah. Engke naranyakeun eta si jelema bagus amat. Bager amat. Ngan kigituan ulah yang dibaguskeun ulah dibageukeun ieu mah dampakna. Bagon urang lamun kos kitu mah aing kos kitu yang dibaguskeun atuh ngaranna tah mah lain toriko. Sarehatkeun. Terus ibadah ka Gusti Allah penting mentang mata aya jelema anu perlu ditulungan ribut ulah bola milu lain bidangna kena ante urusan dunia mah mangga bae urang mah kuarikeun geus beralih gadadahan syariat urang melalui toriko urus we heula toriko engke jadi perhatian manusia kok beda sih beda kadeuluna lain deui anu datang ge Waalaikumsalam. Abdi teh bade ijazah thariqah. Ih, atuh sanes ijazah thariqah ka dieu teh. Sakali mah teh, 2 kali mah teh. Terus lamun endeu teh mah ditita anu heula lamun nurut karak, bener berarti. Ieu mah lain. Waalaikumsalam. Abdi teh bade ijazah thariqah. Wah, emang ieu mursyid. Entos ulah ka mana-mana. Teu aya deui nu mursyid iwal ti abdi. Bahkan haji nage kuari geus digelaran haji mursyid. Abdi ngaranna haji mursyid, gelarna gelar mursyid, abdi teh geus mursyid, geus pangmursyid-mursyidna. Bejaan masyarakat kabehan. Tarolol goblok, tolol boloon. Naon ieu tah? Ai, fitnah. Tenang, bari coba. Panti ditu nage di mana-mana dimarahan ulah marah toriko di mana-mana batur teu silaturahmian di mana-mana batur ngomongkeun ulah ngomongkeun eta toriko ieu mah lain batur encan marah can goblok teu bisa sia teu jadi anak buah aing goblok sia mah sujud sia
Sujud sia lamun teh sujud awas ya. Uga ledeng sia. Toriko sih kos kitu. Enak. Nah, mantek besi aya di lembur-lembur ngembang-ngembangkeun toriko segala gandeng-gandeng zikir geus ulah dituturkeun. Fitnah. Tenang toriko mah ngabagusan lain ngagorengan lain ngapitnahan. Teu meunang ngajakan toriko mah engke loyog sorangan. Loyog sorangan hayang wau ka Allah. Urang teh ka mana? Ieu neanganna. Waalaikumsalam. Abdi teh ngaos entos di anu santri atuh boga ngan hayang wau ka Allah. Teu bisa wau ka Allah baca kula kencan wau ka Allah. Kitu toriko ieu lain. Ya hayang wau ka Allah makan. Ai can wau ka Allah mah tuh hararesen naon ge. Ya geus bertetangga jeung Allah. Bakal ngabesan di budak jeung Allah. Itu sial dah gua di toriko. Aduh ya Allah ya Rabbi. Eueuh digelar-gelar kos itu teh aya toriko mah batin. Geus batin deui. Deuleu guru-guru urang nu bare heula. Engke gerak kanyahoan toriko mah masyaallah karim. Can gerak. Gerak teh kanyahoan atuh hese debat toriko mah urusan batin. Henteu kudu dipang-pang silsilah. Ieu budang ti anu teh juru mursyid pendi segala. Ai podol seron kitu dimursyidkeun. Masyaallah. Teu daeke toriko asli geus ibadah ka Gusti Allah. Ngawaukeun diri ka Allah teu kudu kanyahoan ku makhluk eta toriko. Engke kanyahoanana langkahna jeung ucapanna jeung tingkah kok berbeda sih? Jeung nu sejen mana berbedana hiji teu daek ngridit kecuali neruskeun sial jasa toriko goblok dua dibere ku pamarentah badaekeun aya toriko moal daekeun wajen ku kumaha ge ulah nyaritakeun haram atau teu kudu nyaritakeun haram halal sebab naon batinna geus teu narima. Ya lamun aya kiai masih kene noriko masih kene narima duit pemerintah lain toriko batal wayab tulu toriko tuh batal bahkan lain toriko na kiai na wayab tulu kiai batal jadi walusur ila salian kiai wa bajingan mas gitu ya ngan lain berarti ulah ieu keur carita kan keur carita toriko atuh mangga bae rek yen proposal lo masalah emisin dek atuh kehalangan kukul atuh biasa bae sih da cenah aing moal silaturahmi ka Ki Uci atuh lolos aing mah ditanten henteu meret teu sia kae kecuali mere kiai ye menang proposal hasil alhamdulillah 100 juta yang kiai bae teh 30 juta jieu tuh kabeh bae sih ulah tah ieu keur carita sanu leuwih zalim moal aya salam dunya di masyrik tepi ka magrib nu leuwih zalim datan jelema anu nyin kabohongan ka Gusti Allah dengan ngabangsakeun syirik ka Gusti Allah ya ne nyen sesembahan tina kayu nyen sesembahan tina batu selain eta ge nyana masih kene nyen sesembahan nu lain eta lah nu paling zalim au kadzdzaba bi ayati mulai jelema nu leuwih zaliman nomor kaduana wali jelema tibatan jelema kitu nu ngabohongkeun ka ayat Allah ngabohongkeun ka ayat Allah padahal mah dina Al-Qur'an tendek naon aya kabeh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an urusan perpolitikan pakai Al-Qur'an ketika jelema ngabohongkeun kana politik Al-Qur'an nu dipake lain politik Al-Qur'an eta lah jelema nu pangzolim-zolim
Carita perekonomian kurang kumaha dina Al-Qur'an. Nek nyaritakeun langsung tina Al-Qur'an asal bisa terjemahkan ku Kangjeng Nabi melalui hadisna, diterjemahkan melalui ijma ulama hayang sabaraha juz kitabna nyaritakeun tentang perekonomian yakni muamalah. Nah, geus aya dina Al-Qur'anul Karim. Tuari teu make kana aturan Al-Qur'an mun hayang jauh pang jelema-jelema puang zalim-zalimna. Tah di haji kudu make aturan Al-Qur'an. Tah bos kudu make kana aturan Al-Qur'an. Tah jawara kudu make kana aturan Al-Qur'an. Tah kiai kudu make kana aturan Al-Qur'an. Pokona mah jelema kabeh kudu make aturan Al-Qur'an dina bab muamalana eta jelema pang zalim-zalim. Denge ku jelis ya. Ulah dibedakeun ka batur. Sia ge kitu ieu. Kudu beda ka batur. Tah ieu Al-Qur'an tah. Aduh cenah aing kadung seminggu ieu ngaji. Sanu nita. Kadzaba bi ayat. Mun hayang ya jelema na pang zalim-zalimna mah jelema anu dagang karung teu make aturan Al-Qur'an, nyokot di pabrik dengan cara nyogok pang zalim-zalimna. Ulah neuleuh ka dieu. Tenang wae tenang. Oh, pang zalim-zalimna. Oh. Masya Allah kari. Pang zalim-zalimna mah jelema anu dagang teu make aturan-aturan Al-Qur'an online. 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 Pakai aturan Al-Qur'an apa ya online itu mah gitu barang-barang batur pret barang nu batur tat jeung we harganya nata langsung di online kan urang pesen lain nu nyana kirim duitna geus aya duitna karak dibelikeun duit eta kan lain nu nyana dijual punyana kecuali langsung ini punya orang harga dirasa dari sananya sekian. Saya cuma pelantara aja. Mau langsung silakan, mau melalui silahkan, melalui saya silahkan. Cuman jelaskan harga dari sananya sekian. Jadi kalau melalui saya, taruhlah saya kasih atuh buat ongkos-ongkos pulsa. Ya, eta halal bos itu mah. Eta tina segi manajemen adapun barangna kudu dijelaskan deh keaslian model kos gitu dan lain sebagainya. Online eta masih meragukan. Kuari mah kiai nu dagang online. Nu boga showroom HP kiai, nu online nage kiai, nu ngajakan nage kiai, anu ngajakan narakan nage kiai. Kiai. Lain padu-padu sia. Ya Allah. Kamana orang guari muntayang. Si Imam Jalaluddin Rumi mah ketika seorang bayi lahir ke dunia, seorang bayi mencari ibunya dan hafal betul bayi itu tentang rabaan-rabaan ibunya. Mengharapkannya hanya cuma susu ASI. Tenang seorang bayi ketika ibunya menyusuinya, hafal dia. Naluri bayi teh nyaho, eta lah orok. Masya Allah. Gede saeuti kebutuhanana geus lain susu, tapi kuari mah roti. Dibere jelema umurna 5 tahun kita nyusu ka indungna moal daek. Umur 5 tahun. Ya. Ceng nyusu ya, ceng susu malum ambung. Tapi lamun geus kolot di kos Haji Pendi hayangna nyusu bae. Tah sial deui tah orang goblok tah. Tah teh dititake aya jahe ge main toel-toel bae. Nyusu dong, goblok kan. Ieu mah orang bangkawareh mah orang. Maksudna kieu cek Imam Jalaluddin Rumi, kuari makan kebutuhanana teh roti. Umur 10, 15 tahun kebutuhanna roti di negara nyana. Di urang mah teu lain roti dangdeur.
Orang mah teu baheula mah asal geus non gitu ngabubui dangder. Waduh, masyaallah aja bete teh bete. Urang ngadege bete teh asana ieu nya naon karena mun dikak bulu bete. Ieu dangder tolol. Tah, kuari kebutuhan beda. Nah, ketika jelema keur orok dibere roti, terus bae dijejel-jejel roti, paeh roti. Cek Imam Jalaluddin Rumi. Kitu kene jelema nu dewasa dikeuseuh-keuseukeun kita nyusu ka indungna, emang teu beukieun. Geus teu beukieun dipaksa ka bisa paeh ku susu. Ya teu betaheun letahna geus lain deui. Nah, Allah nyieun seperti eta. Kebutuhan-kebutuhan pribadi teh geus ditendeunan ku Gusti Allah. Letik butuhna susu, can butuh kana roti. Gede seetik hayang roti tapi ulah loba teuing. Ketika dibere roti atawa cawa Ambon sok bade kieu paeh ku cawa Ambon. Orok dibere cawa Ambon sok bade kieu teh. Ayo si ada lalap-lalap. Heuy, hadahar pabetere lintu. Ayo betere lintu. Dah. Eta kolot budak teh pokos kitu. Ngaji ge sarua, koreng cak Imam Jalaluddin ngaji. Ngaji ge sarua ari nu ngajina orok mah ulah jero teuing lantaran engke ka dituna sakumaha orok mabok roti. Iya bangsa marabok yang mabok ngaji ya jadi kos kieu. Iya cak kula mah mabok ngaji ya eta mah. Ngaji kan milu bae jeung kula terus bae malam salah samiluan Jumat Minggu milu bae. Ngan bangonna kos nu langleng teh. Kula ge sok mikir apa aing salah ya. Ingat ka surah Jalaluddin Rumi. Meureunana mabok ngaji ka jeung kumaha ge. Jalangleng sia teu kadeung. Teu nyadar teh kitu tah. Sesuaikan jeung kebutuhanana. Sebab jelema teh kadar na sakitu ai urang mah kuari geus rada deres. Deres kumaha? Urang mah iman ka Allah. Berarti kan eta teh iman makan kolbu mata hati orang geus muka. Urang geus percaya ka Allah nu maha gaib, percaya ka Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah, percaya kana surga, percaya kana neraka. Menang saha eta kos kitu. Disatukakeun urang aya jelema nu palinter, disatukakeun urang aya jelema nu garaga, disatukakeun urang aya jelema wah hebat, tetapi teu percaya ka urusan ketuhanan Gusti Allah. Teu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi. Moal bisa dikumaha-kumaha sebab teman nu mukakeun jeung nu nutupkeun Allah. Nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah tinggal ulah mikirannya anak, pikiran urang bae. Alhamdulillah masyaallah. Urang mah kuari Gusti diberi iman nu asli, iman ka Allah. Neuleuh batur mah pangeranana teh kayu, pangeranna batu, pangeranna jabatan, pangeranna tahta, pangeranana duit. Segala urang mah alhamdulillah. Mantap kitu ngaraji ka dia emang baroga duit hati. Aing nyaho jasan teu. Sakira-kira ieu baroga duit jamal ngaraji moal. Puncak kajian kumaha ge. Ka Bali ka ditu. Berkat teu baroga duit ngaji. Mantap susah teh ya kudu bersyukur ka Allah. Sujud. Sujud syukur alhamdulillah Gusti abdi dibere susah. Tambahan deui Gusti susah abdi. Supaya getol abdi ngaji ya. Ya. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Masyaallah. Ieu. Eta tah nu leuwih zalimah orenganan jelema eta. Teu jaho ka sesembahan. Au kadzdzaba bi ayati. Pugu geus aya politik teh nu ngatur Al-Qur'an tapi dibohongkeun. Nu ngabohongkeun kana aturan politik Al-Qur'an eta lah jelema anu pangzolim-zolimna jelema. Padahal mah aturan-aturan perekonomian geus aya dina Al-Qur'an, tetapi kurang diabaikeun make aturan nu lain Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolimna mah. Padahal mah budaya geus aya dina Al-Qur'an, tetapi teu make kana budaya Al-Qur'an. Mendahan urang make budaya urang eta nu pangzolim-zolimna mah. Moal aya nu pangzolimna eta geus cukup dina Al-Qur'an.
jelema teu ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu make sarua doraka berat ya Allah ya Rabb au kadzdzaba bi ayati atawa ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah masyaallah karim endek naon deui dina Al-Qur'an ja aya kabeh tadi urusan anakan katauhidan kaman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba urusanana katauhidan ka pangeranan teu percaya pangeran teh Allah diganti ku kayu ku batu diganti ku bangsa benda-benda iyalah jelema buang zalim-zalimna nomor kedua teu percaya ka ayat urusanana politik ekonomi jabatan jeung sajaba hukum-hukum teh geus lain make hukum Al-Qur'an make hukum-hukum meunang nyieun buatan Walanda meunang nyieun buatan manusia dipake dituturkeun eta jelema nu pangzalim-zalimna nyadar urang ya Allah ya Rabb kudu kumaha atuh ieu jakos kieu tah nu panghebat-hebat makan jelema nu nyadar jelema teh lamun teu sadar padahal masalah ieu jelema edan ngaran geus kajeun teh mah urusan negara geus kajeun teh mah urusan perekonomian gede kuari mah nyadar diri bae ye nu panghebat-hebatna mah pancak Imam Jalaluddin Rumi urang nyeungseurikeun ka diri urang eta hebat ulah kabatur nyeungseurikeun ai urang teu diseungseurikeun ku urang sorangan diseungseurikeun urang nu hebat teh Imam Jalaluddin Rumi teh sok senyum sorangan seuri sorangan nyeungseurikeun awak sorangan eta nu hebat mah sok geura bisa Haji Pendi ye beseri sorangan kasunyum sorangan eta teh ulah disangka error eta teh wali eta kosip ngan labas tetep kudu maka grogol kan kuduna makan kieu urang teh ya Allah ya Rabb ini ulah pikiran batur ulah politik ulah di pikiran ekonomi ulah pikiran budaya ulah pikiran dunia pemerintahan dunia gitu per DPR-an per MPR-an dunia perpolisian per TNI ulah urang mehelanan awak geus sabaraha taun sia teh awak hirup di dunia geus saya kan 60 tahun saya tik deui ka target Kangjeng Nabi mun kurang mun leuwih terserah geus loba babaturan sia awak anu geus barali ka alam barzah jadi gagah-gagah ge tetep bae sia teh bakal bae tetep bae gajeun ku kumaha ge eta teh pasti jas haju ieu kuari neuleus sia awak kuduna makan geus lantip ibadah ka Gusti Allah umur sakieu geus ulah aya kegiatan-kegiatan urusan-urusan bangsa nu teu paruguh geus wajar sia teh ngadeuketkeun diri ka Gusti Allah geus ulah loba kegiatan da geus kolot meureun dahar sanajan teu puasa ge nya etika pake ulah jukrem-jekrem teuing nya geus kolot ieu geus atur meureun waktu teh jam 7 jam 8 ka masjid salat duha terus kabelah dieuna meureun manteh salat duha teh meureun sajuz bae mah maca Quran atau maca sholawat pantes awak sia kos kitu tah engke terus berjamaah memeh zuhur teh minimal saparapat jam deui ka jam 12 geus aya di masjid kadahanan sajam deui mah atau setengah jam pantes ya awak kitu kene asar kumaha magrib setengah jam deui saparapat jam deui geus aya di masjid ku pantes ya awak geus di magrib mah ulah balik ka isya tungguan naon matak naon dimaca-maca sholawat atau zikir maca Quran geus sia geus kolot ulah ibrag-ibragan cara nu ngarora geus beres salat isya geus beres witirna karak sia balik ka imah geus ulah loba omong brek langsung sare jeung geus kolot ieu maksudna engke jam 1 hudang deui eta bae ngamalkeun ayat suci Al-Qur'an wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa nah geus itu ulah ngan sakadar dongengna bae ieu teh tahajud teh 2 rakaat atau 4 rakaat
Tuh induk sarede setik sarede ke hudang-hudang subuh kitu sia awak pantes lamun kos kitu jaga sekolot gua hari masa balikna ajuk ye hei sia kuduna makan kitu tawak aja tapi sia isuk-isuk ajuk kadeuna sia mah tuh mutak-metak kos karang itu keneh bae jeung serikeun awak orang tolol sia awak goblok tolol batur bagi saya di masjid dohor teh atuh sia masih kene main catur kan sia goblok tolol di kampak sia gua bari mawa kampak letik urang kan sia goblok tolol masyaallah sia awak ngadenge di ditu aya awewe salakina maot terus siapan eta pan geus dirong bae sakumaha ucing garong masyaallah pares tiluna tujuh lagi geus teu diondang deui datang bae ka ditu horenganan lain deuk lahlil sama deuk ngintip bae baru ka ditu matang puluh lagi geus ditatanyakeun iraha matang puluh jaka tatangga mah nu pae teh tilok ngomong geus kitu horenganan aya herongan eta kan seung-seurikeun awak si awak goblok tolol tira gaji sia koe nyawa kuduna makan jeung seurikeun awak sorangan batur jujur kuduna mah seserian teh isi awak ai batur bisa jujur ai sia teh bisa jujur kunaon sia ke batur ka surga sia ka neraka tah kudu bisa kitu tah hirup teh tah di sekolot mah sebenarnya mah kos kitu insyaallah batur mah bisa ngaji kitu ai sia teh daek ngaji sakalina sia mah ngaji teh ka ditu ditihang bae maksudna lawan abeh nyalande bae gitu aya nu teu ditihang ge tapi pan kos kitu tah mah tah lain ngaji tah mah kos kitu mah setor banget be abe pajar tah awak seurikeun kan jawab sia dibere 24 jam ku Gusti Allah sapoe-sapoeting teh tapi henteu pernah maca ayat-ayat aca kadanan atuh sajud awak sia teh ya Allah ya Rabbi sedengkeun anu bakal nungtun di akhirat teh pan ayat-ayat suci Al-Qur'an ayat suci Al-Qur'an teh engke teh pan diwujudkeun bakal jadi jelema kasep teh bakal aju ka urang teh nu nungtun bae cek urang cep deuk ka mana kasep hayu ka ditu hayu ieu saha hayu engke ieu saha ieu teh Quran teh sok dibabaca masyaallah karim orang ieu Quran sok dibabaca eta nungtun urang terus mau ka surga kan nginaheun kana hatena ya Allah tuh cak aja pengen sia teh ditarungtun ku saha sia tuh kami mah boga ieu aing mah jauh nungtun nah tuh keur di duniana domino malun tungtun ku sia domino tah bener bae balak genep datang hahaha ini Pepen ya hahaha ini siapa ini temanmu ilain lah siapa eta opatan bete di juru iya langsung dicekel bae ka mana aing jahanam ye atuh dielain je geus disadiakeun tempatna di jahanam ayo Masya Allah mereka bulu aing mah sebab tadi udah di dunia nagara bi ayati kita tuh kurang kuari pilih-pilih besi urang jadi pedagang sing hade besi urang jadi pemborong sing hade besi urang jadi petani sing hade ulah datang ka asup ka ayat ieu jelema nu pangzalim nama moal aya nu pangzalim nama kadzdzaba bi ayati jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta teh innahu la yuflihul mujrimun sanyana kalakuan yani moal bahagia jelema anu berdosa geus puguh dina katauhidan anu ngimankeun ana lain ka Allah mangerana lain ka Allah jelas eta mah musyikun kafirun eta mah moal bahagiana teh moal ka surga nomor kaduana jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu make aturan-aturan Allah di politik di ekonomi di budaya berbagai aturan-aturan teu make aturan Al-Qur'an eta mah la yuflihul mujrimun naudzubillah min setelah orang nyaho lalaunan introspeksi diri sama tadi ke awak
sia teh ieu teh di negara hirup teh kuari makan teu neuleuh ka neraka engke makan berhadapan langsung ngagebur na neraka kuat sia mun dibeuleuh di neraka tanya awak sia teh ieu teh pejabat haju aturan dina nagarana ieu sia teu make aturan-aturan terserah bejakeun ka awak jing gambarkeun ku mata hate alam akhirat tentang hudang ti kubur giring ka masak timbang amal ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim ketika batur lalumpatan menuju surga nu hibar nu lumpat nu leumpang haju urang tinggalin boro-boro di akhirat menuju surga cacak-cacak urang dek berangkat ka tanah suci bae ge ka tanah suci batur berangkat urang teh sedihna luar biasa. Ketika datang ke Jidah batur geus diangkut ke Mekah, urang tinggalin sedihna luar biasa. Ieu kakarake kos kitu kasedihan urang ketika babaturan urang anu sebaya jeung urang geus kararawin geus boga anak, urang angel bae deui. Eta ge sarua bae, awak sieu teh kunas-nas teh. Baturan sia mah geus boga anak, geus boga naon sia can laku keneh bae. Ih goblok sia awak. Tolol sia awak, kurang naon sia. Jasia atupan aing ngaca mah kitu jasia teh sabaraha jeung di soler mah kasep jaga sarua. Tah ieu ke carita kasedihan. Ieu ke di akhirat mah batur lu hiber, batur lumpat, batur leumpang, batur ngeson tapi datang. Urang tinggalin, awak sia teh tinggalin. Di sisi jahanam deuk kubahas ya. Gambarkeun ku urang, masyaallah kari. Awak sia teh pedagang ke aya aturan ada kapan dina Al-Qur'an. Cek dagang sia teh bener apa henteu? Ieu teh seakan-akan sia teh kan keur nincak di jembatan. Ngagelok bae sia eta ka neraka. Introspeksi urang mumpung hirup keneh ieu. Aya keneh jeda waktu urang jang introspeksi diri. Urang teh ieu teh keur milih antara surga jeung neraka. Carana ieu introspeksi. Nah, eta nu paling hebat mah urang. Ibadah nu paling hebat cek Imam Jalaluddin Rumi, cek Syekh Abdul Qadir Rajab, cek para aulia-aulia Allah. Eta introspeksi, tafakur mun bahasa urang. Sia awak napa kurang diri? Sia awak nyeuseut diri eta. Pugu sia teh lain kiai kok hayang di kiai-kiai. Seserian awak urang. Well, awak hayang di kiai-kiai ku batur padahal baja lain kiai mondok teu naon teh. Berarti akan awak aing tolol kan. Aju ka batur teh pun cium tangannya. Cium dong. Dibulak-balik bae. Eta geus jang modal jadam geus aya di si eta. Dulu nanti introspeksi diri Allah ya Rabb. Awak sia teh naon atuh ieu derajatna naon atuh kamulyaanna. Kok make jeung hayang dimulia-mulia ku batur si awak. Nanaonan si awak batur mah tawadu pinter aya di nyana tapi teu ngarasa pinter gagah aya di mana tapi teu ngarasa gawe sugih aya di mana tapi teu ngarasa sugih ibadah ka Allah sakitu hebat tapi ngarasa can bisa ibadah ku bisaan batur mah deh urang mah kakarek puasa Rajab bae ge budak di online-keun salah sia kieu ngomong teh mah dek online bae kabeh sanagaranya hueun kabeh. Masya Allah. Wallah alam puasa wallah henteu sebenarnya. Itu. Iya kan? Kudu mah disumput-sumput. Sedekah tangan kanan kiri cek Kangjeng Nabi ulah nyahoe. Eta teh maksudna naon kinayah ulah dibeja-beja. Ieu mah sedekah. Lain geura bikeun ke can aya jelema. Lain geura engke geus kumpul kabeh ka arah. Geus karumpul kabeh. Merena ge soting. Ya. Tah, geus kitu geus teu bagus. Geus teu bagus. Mendak model toriko disutong-suting sutang naon urusan batin. Kok dizohirkeun sih? Lain kitu. Ya geus saralah. Geus saralah. Mendak hasilna kuari toriko teh dunia hasilna dunia takabur, hasilna kuari jekrem, hasilna kuari pemarah, hasilna kuari sombong, hasilna kuari ribut. Toriko teh pasti. Naon eta? Salah langkah. Jadi aya aturan-aturan ieu syariat kitu toriko engke kalau komo geus dibere hakikat. Urang dibere hakikat kan kabeh ge berhakikat. Ya urang mun nyaritakeun hakikat ieu teh kan tajalli Allah. Tajalli Allah ya teh Allah, Rahman Allah, Rahim Allah aya di urang kabeh. Ieu teh keur tajalli.
ya urang boga tanaga ti Allah, urang boga kersa ti Allah, urang boga kicep ti Allah, urang boga denge ti Allah, urang boga tanaga ti Allah, urang boga kahayang ti Allah. Atuh berarti kan ieu teh tajalli Allah asli nama. Ngan urang mah lantaran dihak di syariat teu meunang kos kitu. Ketika geus dibere mah urang ku Gusti Allah mer. Ya Allah ya Rabbi aing teh kahiji teh jeung Allah rengana. Padahal mah jeung manusia, tapi perasaan jeung Allah. Ku sababna tajalli Allah. Eta kakarak ke judul, ke cara kadituna mus dibere, masyaallah masyaallah masyaallah. Urang sorangan ngarasakeun teh poho bisa sapoe urang embung keluar. 2 poe urang keur ngarasakeun nikmatna berhakikat. Teu hayang kapanggih jeung jelema, teu hayang. Eta mah makhluk keur jeung Allah we nikmat jeung Allah. Keunaheun. Teu dipake ka aya ketika amprok jeung jelema, asa lain jeung jelema, asa jeung Allah. Lamun urang kos kitu dipake di syariat atuh sasar. Oh, aing sasalaman sesama Allah kita sasalaman. Tolol pan goblok tuh. Eta beunang eta badak pagawean hakikat ulah dibeja-beja ka torikoh. Torikoh ulah bebeja ka syariat. Syariat bae cara urang. Penemuan-penemuan di torikoh loba engke. Teu meunang. Ngaranna ge batin, ke dibere rasa ieu rasa itu rasa. Ya Allah, ya ulah dibejakeun kecuali keur ngabahas Ihkam misalna, Ihya misalna. Atau dipatali jeung Al-Qur'an, patali jeung eta. Tuh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi horenganan eueuh nu pangzolimna kecuali nu kafir, jelema nu musyrik, jelema nu murtad, eta lah pangzolimna jelema nu sesembahana lain Allah. Nomor kedua nu pangzolim-zolimna mah jelema nu teu make kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, berpolitik, berekonomi, berbudaya dan lain sebagainya. Teu make aturan Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolim nama menurut nu bogana Allah Subhanahu wa taala nu disampaikan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu kurang ku ari kadenge horenganan kos kitu tinggal nur-nurna cahaya-cahaya ilahi anu nembus ka hate masing-masing datang ka mana keyakinanana terserah tah kumaha Allah merena jeung kumaha urang narima. Ngajina dicukupkeun ka dieu catet halamanana dina minggu hareup urang ganti kitabna geus lain make kitab ieu. Insyaallah urang nyaritakeun iraha tanggal 1 Ramadan jeung bag-bagan tentang puasa ala kadar adab-adaban jeung tingkah-tingkah urang puasa. Ngaji nu sabihara-sabiharina urang tutup mudah-mudahan urang panjang umur dibere sararehat dibere kararuat bisa ngalaksanakeun puasa urang ka Gusti Allah, ngalaksanakeun zakat, ngalaksanakeun tarawih, ngalaksanakeun tahajud, ngalaksanakeun sedekah jeung ibadah-ibadah nu lainna lain di Ramadan bae. Terus saterusna urang bisa ngalaksanakeun ibadah nu dimaksud hayang meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang teu kuat karena dibere kelemahan, ulah leutik hate sebab urang diberena sakitu ku Gusti Allah. Nu penting urang bisa ibadah sabisa urang. Ulah leutik hate jelema nu boga panyakit mah bener-bener teu kuat puasana, kemudian dipaksakeun bakal riweung ke diri sorangan salantaran mah asli mahna ulah puasa. Allah manteu nitah ngarusak diri datang ka urang puasa lantaran boga penyakit mah asar geus teu bisa ditanya. Pen. Saya mah ditanya kos itu batu ka pacirit tolol. Sasadana jero jasa. Atuh teh mah hitut ka pacirit. Ieu teu puasa dan teu puasa bae. Pancen mah
aja ya kuat wallahu alam ya sahaya nu nanya ye babaturan ye Haji Adang oh Haji Adang mana ya ayo geus teu kuat ye jam sabaraha cenah ye 2 jam deui ka mana ka magrib oh sudah teh ka Bandung goblok kan geus teu kuat bade gula puasa geus la yukallifullahu nafsan illa kuat gering asli geringna mah ulah leutik hate aya ridho Allah di dinya datang ka mana kuatna di dinya aya ridho Allah jangan menang Allah kabeh ge kadang-kadang nu puasa mah disiksa anu teu puasa mah diganja kumaha teh nu puasa asa aing siapa dulu pepen siapa orang yang tidak kenal saya neraka jalo banget ya malah sakit diberen aku Gusti Allah nyanggakeun sadaya jatuh hayang nama atuh kuat tapi Allah merena sakit cak Allah teh dedeh jakeun we maneh teu puasa da aing ngombere kekuatanana tuh kan keun lae aing anu nyaho maha uning aing keun we dihirupan ku aing digeringkeun ku aing nu penting kolbu urang dipaenkeun aing neuleuh ka hate sia innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum nah tinggal urang Jumaanan minggu hareup urang penutupan sekalian pembahasan wallahu a'lam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi alima salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah